warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun simkuring wasta almalati sarana sadia di kelas 7 SMPIT An5. Baris ngadugikeun hiji dongeng anu jejerna si Kabayan Ngalatutut. Kieu caritana. Dina hiji mangsa, si Kabayan nu teu aya padamelan kasampak keur gogoleran dina dipan pakarangan imah. Sakapeung ngalamun kawas nu enya rungsing Kiranagara. Ceuk Nyi Iteung teh, "Kabayan, hudang, panon poe geus aya dina sirah. Eueuh gawe mah mending ngalatutut ka ditu." Ceuk si Kabayan teh, "Kudu ka mana ngalana Iteung?" Ceuk Nyi Iteung teh, "Kawas nu teu apal wae, nya ka sawah atuh. Pilarian sawah nu geus digaruk, ambeh seueur tututna." Teu pati lila, si Kabayan ngaleos, leumpang nuturkeun ka langkang, dugi ka sawah anu kenging digaruk. Ceuk Kabayan teh, meuni seueur tututna, herang deui caina." Kusabab diileng-ileng teh katembong ka lengkang langit. Kabayan ngarasa sawah teh jero pisan. Padahal mah eta cai teu aya sajengkaleun acan. Ceuk si Kabayan teh, "Ieu naha sawah teh meuni jero pisan? Tuluy we manehna neangan nyere sareng leugeut tina tangkal nangka. Maksudna mah sangkan gampang ngalatututna." Sapoe jeput manehna ngan ukur ngalegeutan bae. Tapi teu aya tutut anu beunang ku leugeut. Ngan meunang ukur 3, eta oge kusabab tutut nu aya di sisi titincakan manehna. Di imah, Nyi Iteung nungguan nepi ka lapar jeung keselna. Anjeunna tos nyiapkeun bumbu keur ngasakan tutut. Ceuk Nyi Iteung teh, "Naha ka mana nya si akang teh? Ngan dititah ngalatutut naha meuni lila?" Ngarasa aya nu aneh, Nyi Iteung nyusul ka sawah. Bener we, kasampak si Kabayan keur ngomong sorangan di galengan kusabab hese pisan ngalatutut teh. Ceuk Nyi Iteung, "Kang Kabayan, lila pisan ngalatutut teh. Padahal eta tutut pabalatak dina kotakan sawah. Naha maneh kalah nempokeun hungkul?" Ceuk si Kabayan teh, "Hampura Iteung, ieu sawahna jero pisan, hese ngalanna. Sok geura tingali, meuni katembong ka langkang langit hartina jero pisan." Ngadangu waleran si Kabayan, Nyi Iteung keul pisan. Langsung we si Kabayan disuntrungkeun ku Nyi Iteung kana kotakan sawah. Ceuk si Kabayan teh kieu, "Geuning deet nya, lamun kitu mah ditata tadi diala we tututna." Ceuk Nyi Iteung teh, "Kumaha maneh we lah, lieur." Nyi Iteung ngaleos ka imahna, bari nahan kakeheul ka si Kabayan. Mung sakitu nu tiasa dipihatur, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.